Jami teh di alam dunia ngagaduhan dua makom, dua tempat. Jami teh aya disebutna makom tajrid, aya makom asbab. Tajrid teh artina kosong, mujarrad. Tajrid teh jarroda yujarridu tajridan. Hartosna eta jami tos teu perjogieun kana masalah aliyah dunia. Fokus ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Aya deui anu makom asbab, tingkatan urang. Makom asbab mah urang teh hirup di alam dunia perlu usaha, perlu ka pasar, perlu ka sawah, peryogi damel, moal menang, moal ngari lamun teu ngarah, moal ngakeul lamun teu ngakal. Itu makom asbab urang. Eta teh duanana kedudukan anu mulia mungguh Allah Subhanahu wa taala. Duanana teu salah sawiosna. Dua-duana teh makom anu mulia mungguh Allah. Bade makom tajrid, bade makom asbab. Duanana makom anu mulia mungguh Allah Subhanahu wa taala. Anu teu mulia nu mana? Di mana urang lopat tempat. Urang teh imah teh di dieu. Nah habeut nganjang ka imah batur, kadang kulong di imah batur pantes teu? Teu pantes. Lamun lain makomna mah, lain tempatna mah teu pantes, bahkan hina. Di dieu disebutkeun saur ulama, upami urang dikersakkeun mikah hayang makom tajrid, makom mujarrad, hartosna urang teh alim usaha, rek ibadah we emak mah, rek wiridan we emak mah, rek tahajud we moal macu, moal ngaramet, moal dagang, rek nurutan ajengan abdi mah. Ma iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah, eta teh tina syahwat khafiyah, syahwat anu nyumput awon. Eta teh urang ulah ninggal kana hiji jami pedah ninggal kiai agung ceramahna ka mana mendi, anjeunna mah teu pernah damel, iwaku ngajar we jeung ngajar, anjeunna mah disumpingkeun rezekina ku Allah teh tara macu, tara damel sagala rupa, tapi urang teh ninggal eta teh lain tempatna urang, ulah nurutan ka dinya. Da anjeunna mah tong ditos dina makom. Kadang-kadang urang santri, kadang-kadang urang jamaah sok ninggal ajengan, resep ninggal ajengan ibadah, resep ajengan tahajud, resep pangaosan tepikeun ka peuting, isukna teu garaweng. Paleureum nu penting jihad fisabilillah demi dakwah, abdi mah ngarelakeun teu gawe. Demi dakwah eureun tina pada melana kan geus sakirik jangan kitu. Eta teh syahwat khafiyah. Urang mah lain tempatna sesi dinya. Sab urang mah dina makom asbab. Urang dina asbab, lamun teu ngakal moal ngakeul, lamun moal teu ngarah moal ngari. Karena mah kada kitu di dinya tempatna. Ini. Da duana ge makomna sami. Sami pondungan paeun si Allah mah duana